Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Labung tifayun dalam sami-sami nyagakan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salam nairang terlimpahkan kajian alam wasana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikagantun ke para sahabat, para tabi'in, para tabiat ulama syuhada solihin, katut ke orang sadayana mugi, orang sadayana singkeng sahabatul bati kanjeng Rasul. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Hidaratin Nabi Mustafa. Alhamdulillah, orang ringse dinangos manakib, insyaallah mudah-mudahan orang sadayana singkeng kabarakahan, kelayan, kehusuan, keistiqomahan, kata korban ke Allah. Alhamdulillah, orang wastawasul terus ngadoa, khususnya orang sekian ahli-ahli kubur. InsyaAllah mudah-mudahan ahli kubur orang sadayana, mudah-mudahan singkeng ampunan ke Allah, kalayan dicaangkeun jalan kuburna aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Penting para jamaah sadayana, setiap waktu urang kedah ngabogaan kawaspadaan. Dina setiap pada sholat urang ngadoa ka Allah, khususna doa pikeun kolot urang. Atas kurang kafal dina doana, Allahumma gfirli li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mugi Gusti sing ngahampura kana dosa abdi, kana dosa ibu rama abdi. Warhamhuma, jeung mugi Gusti si dipikanya sapertikeun ibu rama abdi dikanya abdi keur nuju aritkeun. Eta teh penting para jamaah sadaya. Bahkan sakedah nama urang teh ngadoa teh terus doakeun ku urang jamil muslimin wal muslimat. Rasakeun ku urang lamun urang maot terus urang jadi ahli anu maksiat, anu kenging siksa ti Allah manaha teuing nyerina. Urang mah alhamdulillah keneh ku Allah dipasihan kahirupan keneh, dipasihan waktu ku Allah, bisa keneh ngadoa ka Allah, bisa keneh ibadah, bisa keneh zikir ka Allah. Jieunkeun kurang kesempatan kurang ayeuna, doakeun terus ahli-ahli kubur kurang pameureungeun. Doakeun Gusti abdi seueur dosa ngan abdi teu maprak ka Gusti, mugi Gusti sing dihampura dosa ibu rama abdi kieu tah. Sing dihampura Gusti dulur-dulur abdi kieu tah. Sing dihampura Gusti tatangga-tatangga abdi, sing dihampura Gusti sadaya muslimin wal muslimat. Mun jelema ngadoakeun terus mamentakeun hampura ka Allah, jelema bakal diangkat ku Allah darajatna. Nu maot diangkat darajatna, nu hirup nu ngadoakeunana bakal ngangkat darajatna.
aya hiji kolot nu pas-pasan amalna teh tibang deui ibadah saibadahna wiridan sawiridana puasa sapuasana tapi eta kolot teh ngabogaan anugerah ti Allah katingali bagja luhur darajat di akhirat. Begitu ditaros kunaon anjeun ieu boga kulur-luhur deui darajat teh bagja anjeun masukan ahli ibadah gitu. Anjeunna sugan ulama gitu. Ceketa kolot ya kaula mah pas-pasan salat teh. Salat biasa cara batur salatna, wiridan biasa cara batur wiridana ngan ayangan. Ngan anak kaula terus ngadoakeun ka kaula sehingga kaula teh menang derajat luhur di Allah bagja teh. Tanda anak nu jadi soleh teh ternyata hiji awalna solihiyatullah. Anak disebutkeun soleh teh nyata anak nu sok ngadoakeun kana jadi kolotna. Dek keur mautna, dek keur hirupna terus ngadoakeun. Doakeun kurang kolot urang terus. Anu hirup teh doakeun mudah-mudahan sing sehat, kitu tah sing daekeun ibadah, kitu tah doakeun kurang. Nah gening para jamaah sadayana awalada solihiyatuna anak nu soleh teh nu sok ngadoakeun kanu jadi ibu ramana. Lamun jelema leungit kasolehanana bakal bejat alatna. Kajenting jelema pinter ya, pinter, calakan, cerdas, pangkat luhur. Lamun leungit kasolehanana bakal rusak. Kajenting sabodo-bodona parnos lamun soleh mah bagus we. Bagus, untuk bagus. Ngan pesawat solehna setengah soleh jadi salah. Jadi riuh hai salah mah. Lamun salah mah bingung guys. Lamun leungit kasolehanana guys tamat. Bakal wani sagala endah. Bakal wani. Urang lamun boga, urang jadi ahli soleh, bakal ngajaga setiap akhlak diri perilaku. Mun soleh mah kitu tah. Duh, matakan kurang doakeun anak teh supaya soleh, anak hayang soleh, anak soleh tapi tah ngaji henteu nya. Lamun anak kurang hayang soleh kana jadi anak kita ngaji. Naon margi anak lamun teu ngaji moal nyaho tanda bakti kana jadi kolotna. Moal atau pemanik nyawa bakti coba hadiah itu bisa makat ke kuburan, begitu makat ke kuburan lain mah maca hadiah, lain mah maca yasin itu bisa di bangkolotnya di banjuran terus di banjuran gitu dah supaya tisina ke kuburan gitu. Begitu di banjuran paling cerik dirinya paling ngarawan geus balik di murus tunjung kata anak teh urun mah cekek kata teh ku kolot aja. Mending kena sakitu ge atuh beureun teu maca Indonesia Raya gitu. Mending kene anak nu soleh nyahueun kumaha kolotna ayeuna di akhiratna. Bisa karasaeun kumarena tah ku kasolehanna. Lamun urang teu boga rasa kumaha kolot keur di alam kuburna ayeuna berarti can soleh urang. Can soleh. Dan ngarasakeun kolot aing teh bahwa kolot aing teh ngalahirkeun aing selama 8 bulan. Ngandung, beres ngandung dilahirkeun, beres dilahirkeun urang hantem dibayar parab ku kolot, dibajuan ku kolot, disakolakeun ku kolot, hayang jajan ka kolot jeung sajaban. Nepikeun ka gede kieu urang terus hantem-hatemban kolot jasana ka urang. Tidinya keneh hatena mulai tidinya ngarasakeun bahwa boga kewajiban terhadap kolotna. Sehingga didoakan terus hantem-hanteman kolot supaya bagja di alam kubur. Bagjana kolot maut anak mah sering ngadoakeun kana jadi kolotna bagja kan kitu tah. Matakan nu asli ceng-celengan urang mah anak ku soleh. Tegan kurang sok gening kadanguan kurang ijamatab tu adamai koto amalu illa min salasin sodakotin jariyatin aw ilmin yutapau bih awalnya solihiyatullah.
Ternyata geuning kuncina aya di dinya para jamaah sadayana. Lamun jelema soleh bakal bener hidupna, tapi lamun jelema kajenting pinter deuk sakumaha hebatna, lamun leungit kasolehanana bakal bejat, bakal rusak. Nah, doakeun ku urang tah Gusti, urang mumpung hirup keneh kitu tah. Dibere kahirupan ku Allah. Urang jieun tah kesempatan urang masih keneh dibere yuswa ku Allah. Doakeun ku urang terus minimal maca hadiah sanggal tos salat. Baca hadiah. Maca hadiah ila Rabbina Mustafa Rasulika Mu'ad bisa ila hadrati Kangjeng Rasul Al-Fatihah wa ila hadrati Sadatina Atanabi Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan Al-Fatihah terus ka sahabat. Bila ka sahabat ka tuan saya beres ka tuan saya karek ka emak urang bapak urang doakeun ku urang terus. Masya Allah lamun anak ngadoakeun kolotna tah ngadoakeun kolotna eta anak teh anak soleh. Gagahnya ngan hese ngadoakeun anak nu dipika ingat urang lain kolot nu geus pae. Unggal poe unggal waktu sibuk ku kaayaan urang sorangan. Urang teh inget kolot urang sasibuk-sibukna urang, kolot urang keur kumaha di alam kuburna. Apa keur disiksa? Apakah keur manggih kalimatan apa henteu? Sedangkan eta kolot urang teh gede jasana ka urang. Pasti nageun. Kade lah, tong telat kade, tong hirup keneh. Nah, kurang terus namun lebih bagus deui saksikeun ku urang doakeun terus tong boroning kolot urang dulur urang endek termasuk endek anu geuleuheun ka urang ge doakeun kade. Tong pilih kasih hate kade. Jelema geuleuh ka urang doakeun. Tong ngagodakeun goreng. Wah, sia geuleuh ka aing nya, sia geuleuh ge kasabar geledeg sia. Begitu kasabar tambah sah kalau geuleuh ka aing, jadi kawalap tu urang jadi kitu. Jadi hate urang goreng, nu goreng tambah goreng jadi goreng kabeh. Goreng. Eta kitu tah. Doakeun urang terus, doakeun istirahat. Kurang bayangkeun wae nu maot teu bisa balik deui ka alam dunya kal gori ilmu gawis. Nu maot teh cenah ibarat jelema nu diteuleum nu kabawa caah perlu penting hayangeun pisan tutulung tilu hirup. Ngan geuning lamun urang nyokot kamanfaatan lain tibang ukur urang anu hirup kanu maot nu maot ge ngabogaan manfaat kade. Jadi dina kitab mah tong boroning urang mah hirup keneh pantes bisa ngabogaan manfaat pikeun nu maot, tapi nu maot ge ngabogaan manfaat pikeun nu hirup. Loba kamanfaatanna pikeun hirup. Loba kade. Nah, di dia para jamaah sadayana doakeun terus, tah doakeun kurang Gusti, besing naon, besing kieu, besing kieu. Besing aya tatangga baraya anu ku urang kateunggel, besing aya tatangga baraya anu ku urang kacokot banda nahakna. Besing aya tatangga jeung baraya kaomongkeun ku urang, kaomongkeun. Lamun urang rajin maca hadiah ngadoakeun mah engke bakal tuntas urusanna. Urang ngadoakeun batur, urang ye urang ngomongkeun batur, urang ngomongkeun batur. Eta engke bakal ditelusuri di akhirat. Urang teh keneangan kana ngomongkeun urang teh. Teangan saha bari tong ngomongkeun aing nya, aing dikit teangan gitu. Lumayan ya tambah-tambahan dengan pahala. Kayak gitu tah. Begitu malun wala bangun, berarti harta ke di akhirat amalah dicopot. Amalah dicopot. Mantakan sing sering urang ngadoakeun Gusti sing dihampura dosa, dulur abdi baraya abdi gitu tah. Komo kan pernah urang kacokot barangna. Gitu, urang pernah maling hayam euy di mata tangga di masih anu. Doakeun urang, terus doakeun.
Besing keneangan hayam mah kumaha ke urang di ditu. Hayam aing bareta di paling gitu. Kumaha urusan anak sedangkan eueuh duit teh. Engke mah urusan amal. Lamun mangkos mah paling rada nu katoel keneangan tah. Rada anak bareta asa aya duda noel aing. Gitu ya. Jadi gitu. Eta kita sing hati-hati kada lepaskeun diri urangna. Antepkeun doakeun terus doakeun ku urang terus begitu doakeun rasakeun ku urang Gusti mugi singgah hampura sakabeh jamiah muslimin wal muslimat gitu. Manaha Gusti berendak maklum sifat jalmi seueur dosa seueur lepat hampura Gusti abdi ngadoakeun Gusti ayeuna kajenting abdi jalmi hina Gusti tapi abdi ngadoa mudah-mudahan Gusti sakabeh dulur mukmin wal mukminat sing dihampura dosana hebat tah jelema lamun bisa hebat urang lamun ningali riwayat wali kutub lain kira wali teh tugasna naon lain kira kada lain kira karena lamun ningali kana wali kutub bungkul lila masya Allah lain kira hebatna ngadoa teh kitu gitu supaya tong kena bencana gitu teh ngadoa teh supaya mudah-mudahan Gusti singgah hampura dosa umat Kanjeng Rasul eta kitu ngadoa terus unggal beuring teh kitu aya urang mah teh kitu ngadoa teh geuting batur mah dikeun sorangan lah Gusti mudah-mudahan abdi sibuk hareuting tetangga batu beunghar oge gitu Gusti oge atuh dagangan abdi sing laku geuting baturan teu laku oge gitu jadi kitu ada heurang aja ada Gusti ada gitu mual fahil ieu para jamaah sadayana sadayana tos ditentukeun di lauh mahfuzna rizki tos diatur ku Allah urang penting ayeuna ngariung ieu ditentukeun ku Allah geus aya dina tulisanana geus aya nah geus ti dieu para jamaah sadayana di mana urang salib dina pembukaan dina perkawis urang dina masalah kedapti urang mayunan sasi Ramadan alhamdulillah urang kudu bagja matakan urang sing loba ngadoa ka Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana gitu tah wa balikna Ramadana ighfir lana dzunubana ya Allah mugi sing dibarokahkeun abdi sadayana dina bulan Rajab dina bulan Sa'ban kalayan sing didugikeun ka bulan Ramadan sabab geuning para jamaah sadayana teu saeutik jelema teh geuninganan karek kendek tapi ka Ramadan geus maot mangke aya nu teu nepi aya ngan puasa Ramadan ka aya nu teu nepi urangnya boga jaminan teu nepi urangnya can tentu tapi teuing moal ku tepina teuing geuring teuing teu deui aduh Gusti aku nah di dia para jamaah sadayana dina bulan Ramadan teh bulan nu istimewa man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban saya jelema nu puasa bulan Ramadan bari iman ka Allah jeung ikhlas ngalaksanakeunana ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi maka bakal dihampura ku Allah dosana nu ti heula bakal dihapus ku Allah dosana ieu ku ngeunah-ngeunah teh urang dosa anu kudu bari ngahapusna nya lu jadi masalah lain ieu na ieu ngabereskeun diri urang Allah mah hantem-hanteman mukakeun rahmatna hantem-hanteman mukakeun magfirahna lain kira Allah teh maha hampura Allah teh maha bijaksana Allah teh maha kamihanyaan Allah teh maha rahman Allah teh maha rahim tinggal urangna ieu nu kudu diberesan tinggal urangna Allah geus mugakeun pintu-pintu rahmatna lain kira nah ti dieu para jamaah sadayana dina bulan Ramadan yang nu paling penting nyata urang kedah nanyahokeun dina puasa teh nyata di mana puasa Ramadan teh urang kedah nyaho heula di mana urang
tempatna di mana urang dek cicingna kudu nyokot kana derajat puasana, kudu nyokot derajat kan. Urang lamun dina ibadah entong hayang cicing wae di dinya wae. Da urang sakola ge mulai TSD, ka SMP, TSME, ka SMA, TSMA terus urang kuliah sehingga urang boga titel. Dina puasa ge tong hayang dina SD terus kelas 0 ulah. Kudu ningkat kada. Kudu ningkat. Kudu ningkat. Sehingga supaya urang di mana nyata para jamaah sadayana bila mana urang puasa, begitu puasa terus naik tingkatan derajatna didinya lah urang menang ke derajat nuluhur. Sebab lamun urang uninga surga ge sarua aya tingkatanna, aya kelas-kelasna sarua. Kumaha we tamah derajat urang mun rajin, urang takwana, rajin ibadahna, takwa ka Allah betul luhur pangkatna sarua. Terus urang we sami dalam dunianya nu jelema boga anu beda geuning titelna jeung urang gitu. Kayak ini nu boga anu beda deh dari penghardi kalimatana beda gitu. Nah, dia yuqalu shaum salasu darajatin, shaumul awam wa shaumul khawas wa shaumul khawas minal khais. Shaumul khawasil khawas amma shaumul awam dia para jamaah sadayana dina puasa teh penting, urang dina puasa teh eta nyeta aya 3 derajat. Hiji derajat shaumul awam, derajat puasa awam. Nu kadua wa shaumul khawas, nu kadua nyeta puasa nu derajat khawas. Nu katiluna wa shaumul khawasil khawas atau khususil khusus. Puasa teh disebutna nu puasa khususil khusus. Naam cenah kumaha derajat shaumul awam, amma shaumul awam ifakaful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa awam nyeta ngan sakadar fakafal batni, ngan sakadar nyegah humpur. Tina naon? Tina beteungna, tina patuangana. Wal farji jeung farjina an qada'i syahwah dina nyumponan kahayangna. Jadi puasa awam ti bangsa ala kadar teu dahar, teu nginum kitu tah. Bangsa ala kadar mun anu dicegah we farji teh sakitu. Puasa awam. Jadi puasa awam kitu tah. Begitu jelema puasa, urang puasa, begitu puasa mulai dur bedug subuh ti imsak urang geus mulai nyegah. Jika dur bedug subuh terus puasa tirinya, begitu puasa dur bedug maghrib urang buka tirinya. Begitu puasa awam tibang salah kadar tidak teu nginum teu mantak ngabatalkeun dina batnina dina jero beteungna jeung farjina sakitu. Ngan lamun puasa kos kitu mantak bahaya. Mantak bahaya. Bila urang puasa awam bahaya. Kunaon sababna para jamaah sadana bahaya? Kusabab kieu kamin zaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'an. Pirang-pirang ti jalma nu puasa nun teu aya eta tetep pikeun eta nu puasa tina puasana eta shaim. Aya jelema teh nyeta nu puasana teh meunang lapar hungkul gitu, meunang haus hungkul dahaga gitu. Tibang kitu hungkul tah meunang teh ngan teu ukur haus lapar ditahan gitu.
di subuh nepi ka magrib ditahan eta lapar tibang menang lapar hungkul, tibang menang dahaga hungkul, kusabab naon? Kusabab puasana awam. Sob awam. Lamun model nu kitu menang teu pahala, aitat tulus sawabah batal pahala puasa. Capek orang gawe magawe pahala teu boga. Urang nahan lapar teman-teman terus tapi teu aya pahala. Masya Allah. Hai puasa awam ya tadi. Puasa awam. Lamun urang puasa kitu terus sing hati-hati moal aya perubahan dina puasana. Sanggeus beres puasa angger kitu keneh wae. Moal aya peningkatan dina katakwaan. Sebab lamun urang nyaho tujuan puasa teh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Tujuan dina puasa urang kita puasa ku Allah eta supaya jadi jalma nu takwa ka Allah. Urang kita puasa teh kitu. Ngan aneh puasa-puasa tapi geus lebaran mah kala maksiat. Hantem kulung teman-teman jaroge di tengah sawah ka era eta geus puasa eta geus lebaran opan ieu berhiburan singkah hade hiburan nu kitulah anu mantak ngabatalkeun kana pahala puasa urang ternyata pahala. Lamun jelema hayang nyaho ditampi jeung teu nae soal ibadah tingali we sanggeus ngalakukeun ibadahna. Lamun jelema hayang nyaho beres salatna engke tingali perubahan sanggeus salatna. Lamun jelema hayang nyaho ditampi apan teu umrohna tingali wae ke sanggeus umrohna. Lamun jelema hayang nyaho ditarima apan teu hajianana tingali wae ke sanggeus ngalaksanaan hajianana. Gampang. Gampang. Mun jelema hayang nyaho bener jeung teu na puasa di bulan Ramadan tingali wae engke di bulan Sawal. Lamun di bulan Sawal kitu keneh malah nambah maksiatna, nambah kedung salatna, teu beres puasana. Teu beres. Teu beres. Masyaallah urang kitunya. Jadi gampang. Sabarma lamun ningali jelema gampang. Beresan ku urang. Apakah aya nu salah urang dina ibadah? Apakah aya nu salah dina puasana? Apakah aya nu salah dina wuduna? Apakah aya nu salah dina salatna? Apakah aya nu salah urang dina adusna? Apakah aya nu salah urang dina bajuna? Apakah aya nu salah dina barang daharna? Terus urang tingalian di mana ieu kasalanana? Da motor ge lamun aya nu konslet hiji kan kurang kudu diteangan heula. Mobil kunaon fae ya mobil? Ditinggali orang kunaon ieu kunaon fae ieu? Kabel nu mana faena? Apa nu arah ka mana? Terus diteliti ku urang. Tah ibadah ge raksa urang terus. Apakah beres apancan wudu urang, beres apancan salat urang, beres apancan niat urang, beres apancan salat urang, terus kurang. Beres teh syarat-syaratna tah, rukun-rukunna tah. Gitu. Beres teh Fatihahna tah. Wa mur'atu hurufiyana tah. Ngarasa aja ngajaga huruf-hurufna tah. Lamun beres dirinya, nah bakal berubah hirupna ku sabab fungsi ibadah teh semakin dekat ke Allah jelema semakin beres bahkan bakal ngepek ka keluarga jeung ahli-ahlina jeung sadaya-sadayana. Jadi lamun ahli ibadah mah bakal ngepek aslinya. Seperti dia jelema kiai didatangkeun ka urang ngaji, kita datang ieu ngaji muludan ngaji rajaban. Begitu beres ngaji rajaban, kok aneh. Beres ngaji rajaban teh urang asa ku hayang berubah hirup teh. Asa dia hayang balenger. Hayang ngepek ti kiai. Tapi kan aneh ayeuna mah. Urang dina rajaban jeung muludan lain malah berubah kitu kan wae. Angger we. Maksiat ya maksiat dilakukeun. Tuh setik nyanyi-nyanyian dina hatena kusama katutup nur Kangjeng Rasulna kusama manahna stina gedenya guys sing hati-hati tah urang mun dina puasa awal. Jadi saum awal puasa awal mah
ngan tibang salah kadar fakapul batni wal faraji an qada'i syahwah. Ternyata tibang salah kadar nyegah tina anu mantak ngabatalkeun nyata tina patuangan, tina dahar, tina ngirom, termasuk tina farjina, tina nyumponan kana kahayang sahwatna. Wa amma shaumul khawas, nu kaduana nyata puasa teh puasa khawas. Lawan puasa khawas teh bahwa shaumul sholihin, puasa jelema-jelema nu saleh. Di jelema nu saleh make puasa teh. Stina. Nu kumaha puasa sholihin teh, puasa sholihin mah wa huwa kaful jawari. Adil asam nyata puasa jelema nu saleh mah nyegah pirang-pirang anggotana anil asami tina pirang-pirang dosa. Sehingga fala yatimmu zalik illa bimudawamah, maka teu sampurna naon nyegah anggotana tina ngalaksanakeun kamaksiatan angin kalawan ngabiasakeun khamsati asya'a nyata 5 pirang-pirang perkara. Hiji al awwalu qardul basar, mun jelema tingkatan sholihin lamun teu ngadawamkeun 5 perkara ieu berarti teu sampurna dina puasa sholihinna. Puasa khawasna puasa sholihin mah kieu ieu 5 syarat. Hiji ala walu qadul basari angkul lima yazumu syar'an, nu kahiji meremkeun paningalina tina sakur-sakur perkara anu dicela ya perkara munggu syarat. Puasa para sholihin mah matana dijaga, henteu paduai ningali ka mana ningalina. Dina setiap dipaningalina eta dijaga apakah ieu hakna apa lain. Sina matana dijaga matana. Henteu satingali-satingalina. Aya urang mah beda di ayeuna mah. Endek kumaha beresna atuh. Lamun kurang ditingali para jamaah sadayana ditingali. Begitu ditingali jelema rata-rata ayat tabtul sawabah, batal para jamaah sadana dina pahalana kusabab naon? Kusabab teu dijaga eta panonna tina wanajru bisyahwat. Jelema dina nalika puasa ningali awewe ya Tekwe, aduh, eta begitu ningali awe liwat, masya Allah, eta ku gelis-gelis ting, gitunya. Jaba bujurna demplon, gitu. Orang berpuasa kan, asarei, hati netang borani nungar ada poros ke begian kan. Begian sarua, ngan mainan malam ningali bujur domba ke sarua wae. Sarua kan, wanajur bisawat, ningali kusawat eta. Begitu orang wanajur bisawat batal pahala, ganjaran pahala, ganjaran puasa batal, masya Allah. Zaman orang tradisi osok nyubuh tradisi nyubuh jeung aneh kolot-kolot dia jabang geus kolot hayang we cuci mata eta. Cuci mata. Geus kolot cuci mata keneh. Meunang kitu keluar atuh mangga teh di keluar mah ngan syaratna si bisa ngajaga panonna. Kunaon sih asana teu lampur teu ditinggalikeun geus Pak. Lieukeun. Kurang panon urang kurang arahkeun. Gitu, mun ningali di hareupeun eta awe nu kabuka auratna. Malipirkeun tong dipolototan wae. Ulah. Hese eta ngajaga mata. Mata kan kudu nama bulan Ramadan teh kudu mata teh kudu make kacamata hideung. Gitu nya. Urang nek ditutup mata teh gitu nya. Si eta hese nya. Lamun urang hayang kitu puasa, rata-rata jelema puasaan
puasa ti bangsa ala kadar awam mantap-mantap berat kan ya, berat. Kurang palingkeun pandangan urang tina nu mantak ningali nyeta an-najru bisawat wan najru bisawat nu ningali ku sahwat tong boroning kitu dina kitab. Awewe sawaktu berang bulan Ramadan puasa begitu puasa ningali cau eta mirip ngabayangkeun mirip pos nu kitu tah. Mirip antara tiang listrik gitu dengan tiang listrik. Wah, perkasa amat tiang listrik. Tiang listrik kawat perkasa. Kabayang tidinya aya sawat batal. Paras berang-berang ningali cucu di kieu keneh tingalikeun di dang teu asa mirip teh cucu teh. Gitu. Eta kitu Gusti dari berang. Batal. Di mana tak? Dina kitab kan. Eta kitu teh. Sakal singkat hati tok sabayang-bayang wae bulan Ramadan mah komo ngahayal masih kada teh. Masuk kuyal hayal. Ya. Kada singkat ya. Masuk kuyal hayal. Sabar kasih. Oke, penting atuh di kayal mah. Penting ya. Gusti dari kada singkat hati ya. Hati-hati eta katanya. Urang bisa pahalaan eta. Berarti rata-rata jelema pantes lamun sanggeus Ramadan, bulan Syawal ngalakukeun kemaksiatan deui pantes. Eta teu hasil tina Ramadan ku saha pahalana ge bakal. Pantes. Badai jelema salat tapi rajin salat tapi maksiat wae. Atuh tingali berarti aya teu beres ieu. Ramadan ge kitu keneh. Rata-rata di urang anu di pikiran ku urang jangan buka naon jangan sahur naon teu dibaca urang mata aing kumaha ieu ti subuh nepi ka sore dijaga apa henteu diabur eta masyaallah ka mana gaek ningalina aya naon tingali we stingali bahaya tah mending Ramadan mah saperluna we keluar teh atuh saperluna itu maksud saperluna kumaha sakira-kirana urang mampu ngajagana ngarasa panon urang pek kaluar urang pan perlu meureun meuli jangan buka meuli tajil jeung sajabana mangga ini ka pasar ngan syaratna mata tong diumbar kana ningali kana sahwat tong diumbar mun katingali lieu gede urang paling gede terus paling gede paling gede sing bisa ngusahakeun eta ngahaja dituntut urang dina Ramadan supaya naon supaya urang ket terbiasa terbiasa pan urang aya mah diabur we gitu matakan Gusti babung kade sing hati-hati jelema kunaon sababna urang dina masalahkeun dangdutan jeung sajabana haram atuh kumaha teu haram atuh kuningalina ge geus haram komo ngigal mah geus haram geura salah urang di mana aja haram apa hiburan atuh kan aya kitab atuh kunaon aya kitab oge urang teh kan geus jelas kuningalina ge geus haram teu meunang main hak urang komo katingali organ sajabana ngigal atuh ditambah di nyawer nyapu atuh bagi antep na eta mah bagi poho balik duit merobot hantem-hantem bantuin ke merebet klebeak pas Pak Ros tah masang koprok gitu gitu ya gitu yang sesa koprok teh berapa lagi Gusti dari kata kita sing hati-hati kada mata teh ternyata jeung loba dosana tobatan ti ayeuna ku urang Gusti ieu mata abdi seueur ningali kana kamaksiatan kitu tah eta sok aya ningali jelema lamun teu sakarat aya nu molotot teu sakarat teu buncelik kitu eta pan ningalikeun wae susu berendarin aja bujur ieu batin gitu tah batin dosa
Eta gitu. Urang dipanteng ayeuna lewat naon? Ningali YouTube aya awewean dipanteng. Ayo. Naon anu urusan kurang? Matakan urang teh pantes jahit zaman mah dosa teh ibarat hujan anu teu aya nu teu kakenaan kabeh. Atuh dek kumaha teu kakenaan coba. Urang dek ngajaga tina panon tatangga urang muka. Pan aya teu ditingali pugunya pan. Dahu bajir cek paros gitu ge. Gitu lo ngawakeun hungkul sabaraha kabeh gebeuki sih. Gitu aja lah. Ngomong ke si mah. Atuh kan kumaha teu bingung coba. Anda cicing wae di imah da urang teh butuh pan. Ai kaluar heuh puguh. Nah, tidinya lah para jamaah sadaya. Di naon hesena sih teu ditingali, urang tong tingali. Urang. Lihat gede orang ngomong ya ngomong biasa ngomong ngobrol tapi tong ditinggal nah mulai ayeuna lamun teu ayeuna urang dimulai tapi kakot kitu terus numpuk mata beuki loba dosa beuki berat urang kana panon teh beuki berat mending kene urang lamun kolot masih bisa kene ningali kumaha lamun dibare lolong ototnya na kan geus kolot mau ngawalung geus kolot atuh jelema geus kolot mah geus matana ge mata kotok mubana geus beda di tinggalian geus teu jarawas matakan urang tah mumpung kene dibere panon dibere bisa ningali kene dibere bisa ningali ku Allah gunakeun kurang ningali kana kahadean kitu tah ningali kurang kana Quran tinggaliane kurang teh bisa teu bisa macana tinggaliane kurang buka begitu cek mana teh Bapak sia emang bisa gitu bisa atunya bisa aya muka mah gitu aya maca nya kitu nyata maca gitu teu make kacamata aya kacamata mah bisa makena eta loba we alasan teh buku mah teu bisa gitu ya kurang baik tingali terus segala kahadia kadek nu leuwih bagus teh kurang terus tingalikeun kana ayat-ayat Quran tingalikeun kana kitab tingalikeun deui beusi hese mah urang tingalikeun kana pamenteuna kiai-kiai para habaib tingali urang pamenteuna teh Gusti lamun ulah teh ningali beungeut Pak Ros ulah matak sebal kayak besi urang olah gitu maksudnya salah ya guys wanda juru bisawat ternyata geninganan angkalan wanda juru bisawat lamun jelema hayang kamasukeun dina puasa-puasa sholihin eta kudu ngadawamkeun 5 hiji godul basar nyeta kudu maremkeun kana paningalina an kulli ma yazumu syar'an anu memang eta sakur-sakur perkara anu dicela ku hukum syara nu diteumeunankeun wasani nu kaduana itu lisani anil ghibah wal kizbi wan namimah wa yaminil gumus anu kadua mah hifdzul lisan nyata kudu nyegah tina lisana kudu ngaraksa dina lisan lentah teh kudu dijaga ternyata tina naon dijagana anil ghibah tina ngomongkeun gade urang lamun ngadenge jelema ngomongkeun batur tingakeun tong kumpul di tempat jelema anu sok ngomongkeun awas hati-hati urang boga pamajikan urang sok kumpul ngariung jeung jelema anu sok ngomongkeun batur caram urang masyaallah caram naon sababna sabab urang ngomongkeun batur eta sarua jeung nyokotan dosa batur atuh do amal urang dipikiran ka batur sing hati-hati gade urang ngomongkeun batur lamun urang nyokot kana ngomongkeun mah aing ngomongkeun mah perkara nu goreng urang diomongkeun bari jeung bener eta mah lamun bari jeung teu bener kurang diomongkeunana faktana teu kitu eta mah ngaranna fitnah tadi sing hati-hati ah urang disampang hese-hese hese
mantakan geningan aya jelema loba kejadian-kejadian Gusti aya letah jelema aya nu maot letah nangabay kahanap masyaallah loba siksaan teh kade tina letah teh lamun hayang nyawa panjang nah tina gibanu kadua noal kizbi tina ngabohong kade tang ngabohong tong sok ngabohong mun jelema kenalika puasa aya we ngabohong tabtulu sawabah maka batal puasa batal jadi puasana batal urang berpuasa terus ngabohong maneh kitu maneh nyimpen anu teu padahal nyimpen ngabohong tah batal pahalana batal lamun jelema ngabohong bakal diberi kahinaan ku Allah coba we geura jelema tukang ngabohong urang teh terpercaya kan jelema tukang ngabohong henteu minimal urang atuh besing Ramadan manjauh kene ayeuna urang boleh sapoe we tong ngabohong sapoe tong ngabohong heula diajar tong ngabohong sapoe beres bieu sapoe 2 poe terus bulan Ramadan cacapkeun tong ngabohong supaya naon supaya kesan geus Ramadan terbiasa teu ngabohong sing hati-hati kari ngabohong teh geura tinggal jelema ngabohong eueuh tong boroning lamun jelema geus teh ngabohong kajen teh ngabohongan batur tapi eta teh saroja ngabohongan dirina kade begitu ngabohongan dirina berarti bakal dihinakeun ku Allah bakal hina tong boroning jelema tong boroning pangeran jelema ge moal percaya moal percaya moal kahinaan tadi takkan datang masih jaga tadi ulah sok ngabohong ulah jaga tak kalau urang ningali Kangjeng Rasul ngabogaan sifat-sifatna hiji sifat bener Kangjeng Rasul bener tara ngabohong gitu tara ngabohong Kangjeng Rasul tara ngabohong amanah tabligh fatona kinah istilah kan. Nah, lamun jelema ngabohong dina keur nalika puasa batal pahalana wal kizbi jaba eta teh panghese-hesena ngabohong dengan hayang we ngabohong teh komo kadeta urang lamun keur dagang sing hati-hati kadinya lamun urang lamun dek dijual mah teu bisa eueuh hasilan atawa napi eueuh keuntungan mah tong dijual ulah aya bahasa kade ti dituna teu meunang sakitu mah eueuh untungan teu kudu kade kitu teu kudu geus wae atuh dek beli heuseut moal kajeun kitu geus kitu moal kajeun nek teh ibarat dagang ngaraga atuh dagang bara duit teh ngajualna dagang banyak dagang ulah teh aya ngabohongna aya ulah teh ngabohongna hese lamun jelema bisa tah teu ngabohong bakal diangkat ku Allah bakal mulia eta jelema masyaallah bakal mulia komo urang ya lamun ningali jelema lobana ku bohong ya bae jelema ya biasana kan lamun jelema jadi pangkat buka pangkat kitu kan sok disumpah ya mesti kade lamun disumpah mah eta mah alusna eta mah wal yaminul gumus kade wal yaminil gomus sumpah bohong tadi mah ngabohong ayeuna mah sumpah bohong sumpah palsu ini mun urang ningali wa huruful qasami wa ya salasa nya qasam teh aya 3 hiji alwaw wal baw wa ta mun urang dirinya huruf sumpah wallahi demi Allah billahi demi Allah tallahi demi Allah wallahi demi Allah jabaning deh jelema nu berpangkat mah disumpah begitu sumpah bismillahirrahmanirrahim
dengan nama Allah, oh, saya bersumpah demi Allah, masya Allah, akan melaksanakan seadil-adilnya. Masya Allah, atas seadil-adilnya. Begitu hianat ya munafik. Kita munafik kali, masya Allah. Oh, Gusti Allah. Begitu jelema boga pangkat kan disumpah. Begitu disumpah teu ngalaksanakeun sumpahna munafik. Kan sing hati-hati. Mun geus munafik, innal munafiqina fi darkil asfali. Jelema munafik mah narakana ge panghandap-handapna. Coba hese eta seadil-adilnya. Adil di manana coba? Gusti kita ya. Sing hati-hati kan. Nah, kade lamun sumpah jelema sumpah tong boring sifat yang berpangkat urang sumpah kitu demi Allah, ngatasnamakeun demi Allah. Sing hati-hati lamun eta demi Allah kan sok aya jelema kadang-kadang jual dagang bala-bala barat bala-bala teh 2000 hiji atuh binggeus we atuh 2002 sumpah demi Allah ti dituna ge teu meunang eta aya sumpah demi Allah jeung ditambah deui aya sumpah demi Allah demi Rasulullah dia tah jelema nemen dosana eta mah double. Sing hati-hati kade tong sok dipermainkeun hukum sumpah kade tong sok dimain-main jaba ngatasnamakeun Allah gitu Gusti Allah. Awas sing hati-hati. Matakan lagi lamun ningali aya jelema kadang-kadang sumpah demi Allah, ieu urang teu ngomong ieu dipake deui eta sumpah demi Allah. Masya Allah, sing hati-hati astagfirullahaladzim. Gusti hati-hati kan hati-hati. Sumpah demi Allah mah khusus dipakena ge pikir bener kan. Pikir jadi saksi, tah ya. Kumaha saksi dina pengadilan. Kan disumpah heula, ngabohong. Masya Allah eta. Tah dosana gede kan. Jangan sing hati-hati harus. Ieu mah lain jangan batur, ieu mah jangan urang tong dibiasakeun sumpah bohong kitu tah. Jelema aya jelema puasa dina bulan Ramadan terus ngalakukeun sumpah bohong, maka eta jelema teh tabtulu sawaba batal puasana. Maksud nama batal ganjaran puasana. Ila jual atswe tibang boga lapar, tibang karasa haus, pahala euhan eta kan nya atuh urang. Tah ieu pentingna gaji kitu tah. Nah, seperti kumaha di Sayyidina Anas lima rawa Anasun an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatu asya tuhbitus saum nyaeta pirang-pirang naon nyaeta 5 pirang-pirang perkara anu ngancurkeun eta kana puasa aya tubtilu sawabahu nyaeta tegasna ngabatalkeun kana pahala atau napi kana ganjaran puasana. Hiji al-kizbu hiji ngabohong, wal ghibatu kadua nyaeta ngomongkeun batur, wan namimatu jeung katiluna nyaeta ngadu-ngadu, wal yaminul gumus nyaeta nuka ofatna nyaeta sumpah anu bohong, nu kalimana wa najru bisawat ningali kalawan sawat eta teh nu matak ngabatalkeun kana ganjaran puasana. Insyaallah para jamaah sadayana dina urang nyata ngalaksanakeun rupi-rupi ibadah din urang teruskeun ke kana bab
secara rinci dina masalah puasa ieu mah bikin urang nyata salah kadar bikin urang dek menuju kana nyata kedaptik kana bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang sadayana dina ieu nyata dina bulan Ramadan ayeuna mudah-mudahan sing dikersakeun tiasa ngalaksanakeun ibadah dina bulan Ramadan sing dirugikeun umur urang sadayana atau termasuk mudah-mudahan orang sadayana nyata terus sing dipasihan kabarokahan kaistiqomahan dijauhkeun tina segala balahi penyakit termasuk orang masalah Fatihah bikin gempa bumi nyata anu di Turki ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bisyirril Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah para jamaah sadayana insyaallah urang berarti ana Selasa pertama dina meningkat kana 11 berarti ke urang bulan Syaban nya bulan Syaban urang 11 deui terus insyaallah dina urang nyata ngalaksanakeun rupi-rupi ibadah termasuk urang ibadah macam manakib termasuk urang ibadah sedetik ngabersan dina ibadah puasa dina ibadah nyata salat lima waktuna insyaallah urang terus salit-salit ieu mah supaya urang boga gambaran-gambaran supaya urang boga gambaran ayeuna puasa ayeuna mah ye dina Ramadan ayeuna namanya dek dijaga panon urang dek dijaga letah urang kurang jagaan nya da urang teh geus ngaji nyaho kana hukumna kurang dijaga dah supaya kitu ke dina Ramadan teh kitu sing nya lamun urang dek molotot teh mah sing nya heula kana puasa urang capek urang teh kitu nya capek puasa tengan supaya aya pahalaan jaga kurang panon urang jaga kurang letah urang insyaallah. Mudah-mudahan orang sadayana nyata dina sasi Ramadan kin kedap deui. Mudah-mudahan orang tiasa ngalaksanakeun Ramadan kalayan ieu Ramadan teh nyata sing ngajadikeun hikmah kalayan sing jadikeun urang sadayana nyata jamin taqwa ka Allah. Aya pertanyaan sih aya pertanyaan. Aya pertanyaan. Aya pertanyaan. Dia juga namun orang berusaha berusaha yang laksanakan orang puasa teh juga ada tahun hukumnya nantah tujuannya kan orang menghindar kena marah semata dia lebih baik di ini Quran dosa kan es hukumlah dina loba es waktu puasa. Jadi terkadang orang lamun keur salat teh aya nu kudu peureum meunang makruh peureumna. Gitu. Aya nu dimakruhkeun peureumna, aya nu meunangkeun peureumna. Dina puasa ge aya nu alus peureumna, aya nu goreng peureumna. Eta kumaha situasi urang mun kira-kira urang teu mampu teu kuat KBG anu lamun urang kaluar teh geus kabeh bingung sedangkan lamun kaluar teh geus moal salah pasti heuras gitu itu masalah ya pasti teu kuat ya gitu masih moal tahan eta mah sampai turun gitu ngan cek Kangjeng Rasul kajen teuing peureumna oge ditandingkeun sareng jeung maca tasbih leuwih bagusan keneh teu peureum leuwih bagusan keneh bari jeung zikir kitu tah lamun cek Kangjeng Rasul ningali cek Kangjeng Rasul ngan eta situasina kumaha urang kuat apa teu gitu
Mun kira-kira kuat mah hek. Da urang kira mun keur salat ya, keur salat begitu Allahu Akbar. Aya awe liwat kitu katingali bitisna alsan betul. Alsan betul. Gitu. Kanya tinggal puna makruh beureum. Tapi lamun situasi na kos kitu tetap dipeureumkeun. Gitu. Alsan betul. Jadi eta mah kumaha kaayaan. Nah iya apakah heesna apa hees beuki gitu? Apa emang tukang hees gitu masalahnya? Apakah dijendalin rumput gitu? Ah, aing mending hees wae. Kurang saya mah gua pas ya, eta pan galuis kabeh tetangga gitu bingung. Gitu. Ente sorong bisa wae bisa. Bisa. Jadi bisa. Aing bagus sama tong hees sama tong hees wae so. Nyai sehari mah sare nganti jam 7 atau sare na tong sampai subuh sare ulah. Ulah. Jadi sampai subuh tong sare deui usahakeun kin geus bijil panon poe nebe sare. Kitu ge urang kan penting lain ahli wiridan atuh. Ahli wiridan nu pantes itu. Urang ahli penting hees, urang hees susah menyangolor kabeh. Gitu. Hees kan urang ngolor kabeh guys. Eta gitu ya. Jadi kumaha situasi nawan nya. Kumaha kaya nawan gitu. Jadi lamun urang kira-kira bagus nah nenengan kira tong sare atuh. Hiji ka di imah teh masalah. Nya. Jadi masalah. Ya bagaimana? Saja saya pertanyaan. Untuk momen-momen dari Ramadan. Kayak orang pembahasan karena inti kayak kurang babna orang lupa. Secara lugos. Jadi imah ter pengawalan. Dina orang dina nganyahokeun ulah trik-trikna. Gitu. Paras saya pertanyaan tuh paras. Kira-kira paras teh kecap mah puasa ayeuna? Hah? Nek ngopi di barang. Coba Mang Kosim percaya tuh paras puasa bulan ayeuna Mang Kosim percaya tuh? Tuh karena sih berarti ada sedikit ngahinakeun ke paras. Wajib lu menyegeri paras aja. Cacap. Hah? Waktu itu berarti kemarin dicacap. Hai kemarin cacap tuh paras. Kemarin cacap tuh. Puasa. Sama waduh lah. Jabat enggak betul. Kalau gitu dan latih benar jujur. Berapa puasa nak? Pak eta murid estru mah. Estru. Nah, Arek di kodo aja sabulan penuh enak kan. Nah, ayeuna mah kalau ayeuna puasanya oke. Oke sudah ya nak bulan Ramadan oke deh lah. Ada guys deh siap sama rasanya. Kayak lo puasa kayak ayat THR-an. Hayang THR ya? Hayang THR tuh. Meureun THR puasa kamu gitu. Itu puasa. Tuh. Tidak gitu. Saya pertanyaan. Kang. Bulan. Dina panon ya. Sabar mah gampang wae. Hiji pasrahkeun panon urang ka Allah hiji lah. Hiji dah. Pasrahkeunlah panon urang ka Allah Gusti ieu panon ti Gusti ieu dosa abdi nu ngalakukeun maksiat ka Gusti ampura Gusti dosa panon abdi. Abdi mulai enak dek diajar Gusti ieu supaya tong ningali kana kemaksiatan. Engke ngan cukup timbang mata hukum. Teu cukup timbang mata hukum. Matakan urang kudu ngageber manakin, ngageber zikir, fungsina naon? Fungsina ke aya rasa dina hate sehingga mampu nutupan panonna. Gitu. Jadi urang tuh ningali anak orang mampu ka mabatur. Pemajikanna teu make tiung. Tong ditingali. Ngobrol parep-parep. Ngobrol biasa. Eta mah cukup dengan pribadi orang kieu. Wah, harap itu menang bagus memang dia kan diusir kudu buka imah kana. Itu maksudnya si diusir. Diurang kan sing diusir. Eta mah cukup diri urang. Lamun urang teu ngabiasakeun panon urang, tingalian urang teu dibiasakeun kana kamaksiatan ke bakal dijaga ku Allah. Kajen teh urang ningali dina HP tetep bakal dijaga.
ningali nu asli bakal jadi bakal dijaga kan gitu bakal dijaga ngan orang sing hati-hati itu menang takabur itu menang sing hati-hati hese pangasana mata panonna sama iwal kendalikeun ku diri urang pasrahkeun ka Allah istighfaran panu urang mulai zikir supaya tembus hati urang ngajaga kana panu urang tahu kudu kitu mana memang pangasana dianggapna urang mata teh asa alat galib memang naon wae kudu ditinggali gitu. Padahal aya lain hakna tetep ibaratkeun urang suku kitu ejeung leungeun anu lain cokotan atau bang dicokot gitu. Jadi di sarua bukan hak antara hak yang lain hakna sarua kabeh. Jadi antara orang teh boga hak badan orang boga hak gitu para orang boga hakna hak orang apa lain gitu. Tetapi iwat itu maksudnya nggak proses kita justru orang teh kudu bahagia gitu kan supaya leles hati-hati begitu leles karek mulai karasa Gusti beri teh dosa Gusti tah hayang boga rasa kitu tah rasa eta we datangkeun heula beri Gusti abdi teh nya ningali awe da atuh kumaha Gusti da awe teh berangkat ningali ku abdi itu hayang boga rasa eta itu dosa beri Gusti rasakeun heula urang teh bawa eta dosa sakitu heula aku eta lobana teu ngaku gitu teu ngaku urang lamun ningali aurat batur asa teu ngaku dosa henteu asa sah wae asa pantes komo beuki asa resep gitu anu bahaya naon lamun jelema sering ningali ka pamajikan nu sejen deungeun terus ngarasakeun nikmatna jeung deungeun anu di imah bakal moal anu di imah. Urang ningali kagelisan batur lain hak urang tingali kurang saking kuresepna urang ka batur eta pamajikan urang jadi goreng ya kunaon sababna jelema tukang resep jeung jablay rata-rata memasukkan pamajikan usah geus biasa anu alus gitu ngan lamun dosa dilakukan hal mereka itu dilakukan bakal musnah dina dirina moal aya resep dina rumah tangga eta kudu jaga kade entakan sahwat mah kurang alihkeun sahwat urang hayang kitu ningali nu alus alihkeun ka majikan urang matakan nu pang alus-alusna sahwat kana jadi pamajikan eta mah urang sahwat kana jadi pamajikan mah tong diantep buburukeun dan urang keur hayang tong dilakeun dek berang dek peuting gitu di mana tempat gitu kalau mun teu ditanya ku majikan gitu lamun ditanya mah sabar lah tapi ka magrib gitu eta eueuh deui cenah kitu hate anu di mana urang ngalepaskeun syahwat dina urang ngalepaskeun syahwat ka majikan nu pang alus-alusna nu mantap ngabersihkeun kana hati urang tah kan halus kitu halus karetahnya model diajar orang mata teh diajar ieu nu potek kalau bari colok teh Gusti mata teh dicolok siksa nu pangringan-ringana ditetesan ku cai timah Gusti komo ke orang lamun dina kitab tangki jaba urang sok ningali wae siden deui eta bara jamun urang ningali siden mata dipantang aduh Gusti lamun sing hati-hati ya eta dicolokan mata dicolokan daripada kayak mending aya colok atuh nu parasila coloknya bujur apa rasul urang kabiri ya beda gitu ya udah bayangkeun we matakan urang pedingna ngaji teh oh Gusti mana hati ngirina beureun abdi lamun ningali kamaksiatan dicolok mata abdi ke di akhirat nah mulai urang ngalieu deui ngagibet Gusti saya pertanyaan geusnya cek aturannya kusugi teuing para jamaah salehna urang doakeun sakali deui khusus eta aya dina haolan ngaholkeun Bapak Indra bin Bapak Okihnya insyaallah mudah-mudahan ku Allah sidapura dosana dicakeun dalam kuburna kalian aya dina rahmat Allah aya dina taman-taman surga Allah. Intinya insyaallah kita atas itu insyaallah aya nu perintah
Aya karena besek nama aya gitu. Ya besekan tah. Tarasa sok bunga pada saya besekan ge. Gitu. Maksudnya aya telakan teh jangan diimahirinya. Alhamdulillah mudah-mudahan sedekahna sing ditampi ku Allah kalian sing ditugikeun ganjaranna pikeun Bapak Indra dan Bapak Okiknya. Itu cekap hapunten para jamaah sadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi